Sabar belah dia. Sangat tadi lah. Kayu anu di mana teh? Belah dia ye. Eta si Obos kumaha lamun teu dibayar mah. Bobulir aing jeung setoran teh kumaha isu. Oh anjing. Heuh atuh ayo gaskeun lah, ayo cong tagih ayeuna lah. Siap, Mawaras ayo, ke si Obos ke ngomong kumaha. Aya saya ngopi mirip ge sirah Cang kopi. Siap langsung jadi ya. Apa we Cang ya? Aduh. Pusing Pusing kunaon atuh? Hoyak kieu hari datang teh kapusing aja kapusing datang. Kieu kemari teh urang teh nitip duit ke si Inyong yang bayar Mang Emok dititipkeun ku urang teh. Si Kete kalakah kabur tak keur ngopi teh. Astagfirullah. Duitna anu 150 lah ya. Heueuh bener. Bayar hutang enggak uing. Kehet geus kitu kalakuanna. Duh sok sieu teh aya ese euy ka dieu ayeuna euy. Tuh kan, tadi omong geus datang. Ya, ampun, Robi. Duh kumaha ieu Cang? Ieu bro tempatna nu kamari ku ente ditagih teh. Daek kudu menang nang hayu. Heuh hayulah lamun teu bayar cuang si tapena. Waalaikumsalam. Bang. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Sehat. Enten pamit lah. Oh, mangga. Anu Bang. mesen. Waras ieu perkawis nu kamari kumaha ieu sing aya kawarasan lah. Kumaha bapak we saena nama lah. Ya data tingali didinya geus beureum. Leh, apa leh? Tong ditinggali salahnya. Iya ya atas nama Damsik geus telat 2 bulan ieu beureum di dieu kumaha ieu teu bayar-bayar. Iya ya Pak, puntennya kamari teh ku saya geus disiapkeun atos dititipkeun ka si Inyong. Urang teh bisa nanaon kamari pas ditagih jikan duit eueuh naon dikeun gitu. Ayo urang mah teu apalna naon, rek duit dipikeun ka saha dipaek usaha. Nangka urang mah eueuh. Ayeuna kumaha carana? Kumaha saena bapak we da kamari geus aya duit sakitu-kituna geuning. Eueuh deui. Geus lah ayeuna mah moal aya kawarasan. Jabal we hapena. Siap dijawab. Kehola atuh Pak. Macan waras bayar lagi. Aduh, si Damsik we. Aduh jeung si Bang Emok itu sigana mah euy. Aduh. Aya atuh si Damsik kamari duitna kapake. Geus ulah rame. Tuh, jam mana tuh? Duh, aing kanyahoan euy. Aduh, kira mah maneh ka ditu, urang ka ditu, cukup mana mah. Siap. Urang ka ditu. Oke, siap. Coba ka mana nya euy? Keur mah leutik, tarik lempatna euy. Aduh. Kumaha ya geus sakepung kieu. Ieu mah kudu make jurus terakhir euy. Jurus menghilang. Aduh, Batan Naruto. ampun, Pak sekali-kali itu.